Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin summa ila hadrat imam Kiai Haji Ahmad Faqih bin Kiai Haji Kurdi summa ila arwah Yususana Kiai Haji Mustafa bin Kiai Haji Ahmad Faqih summa ila arwah Yususana Kiai Haji Mansur bin Kiai Haji Ahmad Faqih syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparina nikmat alit di akhirat tungkul. Ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Tijanud Darori. Alhamdu ari sadayana jenis puji anu opat. Lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wassalatu jeung ari rahmat Allah. Wassalamu jeung ari kasalamatan Allah ala Rasulillahi eta moga tetep ka utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du jeung dina sabada nyebat bismillah alhamdulillah salawat sinarang salam ka Rasulullah. Fayaqulu tah nyarios saha faqiru rahmati rabbihi jalmi anu fakir kana rahmat pangeranana. Al khabiri anu maha waspada, al basiri anu maha ningali. Fakir teh Ibrahimul Bajuriyu nyaeta Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Dzu taksiri anu ngagaduhan sifat kalalawaraan. Tolaba geus menta min niti kuring. Sahabadul ikhwani sawarehna dulur-dulur. Aslaha muga ngaluluskeun sa Allahu Gusti Allah lika kuring walahum jeung ka itu ba'dul ikhwan ka itu ikhwan ini alhala kana tingkah wasya'na jeung kana kalakuan mentaan aktuba kana yen nuliskeun kuring lahu pikeun itu ba'dul ikhwan. Nuliskeun risalatan kana hiji risalah tashtamilu anu ngurung ieu risalah ala sifatil maula kana pirang-pirang sifat kapangeranan. Wa adadiha jeung pirang-pirang lalawananana ieu sifatil maula. Wa ma jeung nuliskeun perkara ya juzu anu wenang ieu ma fi haqihi dina hakna Allah taala. Wa alama jeung nuliskeun kana perkara yajibu anu wajib ieu ma fi haqqir rusuli dina hakna pirang-pirang utusan. Wa ma jeung dina nuliskeun perkara yastahilu anu mustahil ieu ma fi haqqihim dina hakna para rusul. Wa ma jeung dina nuliskeun perkara yajuzu anu wenang ieu ma dina hakna para rusul. Fajabtu terus nyubadanan kuring kaitu ba'dul ikhwan ila zalika kana itu kitab risalah kana nulis kitab risalah. Fakultu traswe ngucap kuring wabillahi taufik kana lapad wabillahi taufik. Wabillahi jeung ka Gusti Allah hungkul jeung eta tetep ka Gusti Allah at-taufiqu
Ari minta taufik, ari taufik gitu nya. Wabillahi jeung eta tetep ku Gusti Allah hungkul at-taufiqu ari taufik. Nyiptakeun taat gitu nya, taufik teh. Yajibu wajib ala kulli mukallafin kasaban-saban jalma anu kataklif. Naon aya rifayan nganyahokeun itu si mukallaf. Makana perkara yajibu anu wajib ieu ma fi haqihi dina hakna Allah ta'ala barinya tanga fi haqihi dina hakna Allah ta'ala barinya tanga haja luhur Allah. Wa ma jeung dina nganyahokeun perkara wa ma jeung nganyahokeun kana perkara itu. Wa ma jeung kana perkara yastahilu anu mustahil ieu ma. Wa ma jeung perkara ya juzu anu wenang ieu ma. Wa yajibu atu wajib fi haqihi dina hakna Allah ta'ala barinya tangah jaluhur Allah naon al-wujudu. Naon al-wujudu sifat wujud. Wadiduhu jeung ari lalawanana sifat wujud. Al-adamu eta sifat adam. Wa dalilu jeung ari anu jadi dalil ala dzalika kana itu sifat wujud. Wujudu hadhil makhluqati eta ayana ieu pirang-pirang makhluk. Wa yajibu jeung wajib fiakihi dina hakna Allah ta'ala barinya tangah jaluhur Allah naon al-kidamu. Sifat kidam hartina heubeul Allah. Wa manahu jeung ari manana itu sifat kidam annahu eta yen saestuna Allah. Atau annahu eta yen saestuna kalakuan jeung tingkah. La awala eta henteu aya kawitanana eta maujud lahu pikeun Gusti Allah ta'ala barinya tangah jalur Allah. Wadiduhu jeung ari lalawanan sifat kidam al-hudus eta sifat hudus. Wadalilu jeung ari anu jadi al-hudus eta sifat hudus. Artina anyar Allah. Wadalilu jeung ari anu jadi dalilna ala zalika kana itu sifat kidam. Annahu eta yen saestuna kalakuan jeung tingkah laukana eta lamun mabukti Gusti Allah hadisan eta anu anyar lah taja tah tang tumika butuh Allah ila muhdisin ka anu nganyarkeun wa huwa jeung ari Allah mika butuh kana anu nganyarkeun muhalun eta mustahil. Wa yajibu jeung wajib deui fi haqqihi dina hakna Allah ta'ala barinya tangah jalur Allah naon al baqa'u sifat baqa artina langgeng Allah. Wa manahu jeung ari manana itu baqa annahu eta yang saestuna Gusti Allah ta'ala barinya tangah jaluhur Allah. La akhira eta henteu aya akhirna eta maujud lahu pikeun Allah. Wa dalilu jeung ari anu jadi dalilna ala zalika kana itu sifat baqa annahu eta yen saestuna kalakuan jeung tingkah laukana eta lamun mabukti Allah fanian eta anu ruksak lakana tah yakin bukti Allah hadisan eta anu anyar wa huwa jeung ari Allah anyar muhalun eta mustahil. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi dina hakna Allah ta'ala barinya tangah jaluhur Allah naon al mukhalafatu lil hawadisi sifat mukhalafatu lil hawadis. Mukhalafatu lil hawadis hartina nyulayaan Allah ngabedaan Allah ka pirang-pirang makhluk. Wa manahu jeung ari manana
kana itu sifat muhalafatul hawadis annahu eta yen saestuna Gusti Allah taala bari nyata ngahajaluar Allah laisa eta henteu laisa eta lain Gusti Allah atau laisa eta henteu Allah mumasilan eta anu nyarupaan lil hawadisi ka pirang-pirang anu alanyar. Falaisa atuh teu aya lahu eta tetep gaduhna Allah. Naon yadun panangan. Wala jeung teu aya naon ainun soca. Wala jeung teu aya naon uzunun cepil. Wala jeung teu aya naon ghairu zalika liyana itu anu kabeh. Min sifatil hawadisi tina sifat-sifat anu alanyar. Wadidu hajang ari lalawanana itu sifat muhalafatul hawadis al mumasilatu eta sifat mumasilah. Mumasalatu itu sifat mumasalah. Hartina nyarupaan Allah. Wa dalilu jeung ari anu jadi dalilna ala zalika kana itu sifat mukhalafatul hawadis annahu eta yen saestuna kalakuan jeung tingkah lau kana eta lamun mabukti Gusti Allah mumasilan eta anu nyarupaan lil hawa lil hawadisi ka pirang-pirang anu alanyar. Lakana ta yakin bukti Gusti Allah hadisan eta anu anyar. Wa huwa jeung ari Gusti Allah anyar muhalun eta mustahil. Wa yajibu sareng wajib di fihakihi dina hakna Allah taala bari nyata ngajalur Allah nawan al qiyamu bin nafsi sifat qiyamu bin nafsi. Artina ngadeg Allah kudatna. Wa maknahu jeung ari manana itu sifat qiyam bin nafsi. Annahu eta yang saestuna Gusti Allah taala la yaftakiru eta henteu mikabutu Allah ila mahalin kana tempat. Wala jeung teu mikabutu Allah ila mukhassisin kana anu nangtukeun. Wadidu jeung ari lalawanana itu sifat qiyamu bin nafsi al ihtiyaju eta sifat ihtiyaju artina mika butuh ila mahali al ihtiyaju mika butuh ila mahali kana tempat wal mukhassisi jeung kana anu nangtukeun. Wa dalilu jeung ari dalilna ala dzalika kana itu sifat qiyamu bin nafsi annahu eta yen saestuna kalakuan jeung tingkah lawih taja eta lamun mika butuh Allah ila mahalin kana tempat lakana tah yakin bukti Gusti Allah sifatan eta sifat wa kaunuhu jeung ari bukti Allah jeung ari buktina Allah sifatan eta sifat muhalun eta mustahil. Walawi taja jeung lamun memika butuh Allah ila mukhassisin kana anu nangtukeun lakana ta yakin bukti Allah hadisan eta anu anyar. Wa kaunu jeung ari buktina Allah hadisan eta anu anyar muhalun eta mustahil. Wa yajibu sareng wajib deui fi haqihi dina hakna Allah taala bari nyata jalur Allah nawan al wahdaniyatu sifat wahdaniyat fi dzati wahdaniyat hartina sahiji Allah fi dzati dina zatna sahiji fi dzati dina zatna wa fi sifati jeung dina sifatna wa fil af'ali jeung dina padamelanna. Wa mana wahdaniyati jeung ari mana sifat wahdaniyat fi dzati dina zatna annaha eta yen saestuna kalakuan jeung tingkah laisat eta lain itu wahdaniyat tilunya atau itu wahdaniyat muraqabatan eta anu dirangkap-rangkep min azzain
atawa itu zat gitunya laisat eta lain itu zat muraqabatan eta anu dirangkep-rangkep min ajzain tina pirang-pirang juj muta'addidatin anu bing bilangan. Wa ma'na wadaniyati jeung ari ma'nana sifat wahdaniyat fi sifati dina sifat annahu eta yang saya sunna kalakuan jeung tingkah laisa eta henteu aya lahu eta tetep gaduhna Allah naon sifatani dua sifat faaksara tuluy leuwih loba min jinsin wahidin tina jinis anu sahiji ka kudrata ini ari contona eta tetep sapertikeun sifat kudrat dua wa hakadza jeung nya kitu deui saterusna walaisa jeung henteu aya li ghairihi eta tetep pikeun lian Allah naon sifatun sifat tusyabihu anu nyerupaan ieu sifat tahu kana sifatna Allah ta'ala bari nyata ngahajalur Allah wa manal wahdaniyati jeung ari manana sifat wahdaniyat fil af'ali dina af'al dina pirang-pirang padamalan annahu eta yang saesuna kalakuan jeung tingkah laisa eta henteu aya li ghairihi eta tetep pikeun lian Allah naon fi'lun padamelan minal af'ali tina buktina pirang-pirang padamelan Allah gitu nya. Itu aya gitu wa diduha jeung ari lalawanana itu sifat wahdaniyat ata'addud eta sifat ta'addud hartina bing bilangan Allah. Wa dalilu jeung ari anu jadi dalilna la zalika kana itu sifat wahdaniyat annahu eta yang saestuna kalakuan jeung tingkah laukana eta lamun mabukti Allah muta'addidan eta anu bing bilangan lam yujad tah moal bisa dipanggihan naon syaun saperkara min hadhil makhluqati ti pirang-pirang makhluk